Nasihat nomor ka-40 genep tampi ti Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu pidau mantena man ahabballaha saha-saha jalma anu cinta ka Allah ahabba man ahabbahullah ta'ala mangka eta jalma sok resep ka jalmi anu dipika cinta ku Gusti Allah. Jadi mana-mana orang ciri na cinta ka Allah mah sok resep ka jalmi anu jalmi eta teh dipika cinta ku Allah gitu. Cek dieu minal ulama wasolihin tegasna mah jalmi anu dipika cinta ku Allah teh nyata seperti para ulama, para solihin. Nah, itu ciri cinta ke Allah. Jadi mana-mana orang resep ka ulama berarti kitunya jeung resep ka jalmi anu solihin. Ari jalmi solih mah lain ulama wae, sanajan tukang macul ge solihin we. Ari sagetol ibadah mah disebut solihin. Ari ulama mah jalmi anu boga ilmu, akhlakna bari bener. Ari solihin mah sanajan ilmuna biasa tapi ibadahna getol gitu. Artinya ilmu biasa itu boga ilmu nyaho karena eta mah pernah teu pati loba siga ulama gitu, ke ulama meureun tukang maca kitab gitu. Bari ibadahna bener eta ulama disebutna. Ari solihin mah model tukang mustami lah gitu nya, tukang mingguan tapi ibadahna bener kata solihin disebut. Nah, tadi mana-mana urang resep kababaturan anu soleh oge ka ulama teh ciri jalma cinta ka Allah gitu. Di mana jalma ngewa berarti sabalikna ngewa ka solihin sareng ka ulama berarti bohong cinta ka Allah. Ana bohong cinta ka Allah berarti ulah sok hayang ngarep-ngarep rahmat ya Allah. Ana non gitu teh. Ana jauh tina rahmat ya Allah berarti jauh karena salamatna itu jadi estafet berarti nya ciri nanti gitu. Jadi bisa dicirikeun atak pantes saur kangjeng kun aliman kan gitu nya, kun aliman au muta'aliman au mustamian au muhibban wala takun khomsan kan itu. Cek kangjeng kun aliman anjeun kudu jadi alim berarti jadi alim mah jalmi anu ngawuruk gitu. Jadi anjeun kudu jadi jalma anu tukang ngawuruk jadi alim. Teu bisa tukang ngawuruk mah urang ayeuna mah au muta'aliman atuh jalmi tukang ngaji atuh gitu. Jadi tukang mingguan gitu. Tukang ilmu ta'lim mah teu bisa keneh mingguan mawa kitab pan urang mantara nya berarti lain muta'alim lain dari muta'alim mah di mana-mana ngadengekeun ngaji mawa pulpen mawa buku atau muta'alim henteu kan henteu berarti ulah muta'alim atuh naon atuh au mustamian berarti jadi pendengar setia. Nah model ayeuna teh mustami akur jeung keterangan kangjeng kudu jadi mustami. Nya eta sibuk teu kasiwer jadi mustami oge. Au muhiban atuh ulah lepas atuh nomor kaopat mah muhiban resep atuh. Resep ka alim. Resep ka tukang ngaji ka santri teh beulnya di moal buku mah atanapi au mustamian resep ka masyarakat anu osok mingguan eta tuh nomor kaopat kudu resep. Ulah jadi nomor 5 wala takun homsan ulah jadi nomor 5 kumaha jadi nomor 5 jadi ajengan teu jadi santri teu pendengar setia teu resep oge henteu tah anu kitu mah cek guru teh mah timsah disebut teh buaya ulah jadi ente termasukkan opat atuh bahaya gitu. Jadi usahakeun pilih satu di antara
opat begitunya, pilih satu di antara opat ulah lepas, terutama terakhir muhiban resep-resep atuh seperti bieu deui ciri cinta ka Allah teh nyata resep ka jalma anu soleh. Nah, gitu. Jalmi anu soleh pandi urang geus seueur nya jalmi anu soleh resep nempo si anu mah soleh padahal lain anak lain kiai kan gitunya tah itu ciri cinta ka Allah. Mata lamun cara dina segi pamajikan mah nya lamun dina segi pamajikan mah sadesa Pasir Jamu tapi teuing can kapangide da anu lain mah sadesa Pasir Jamu nempo pamajikan nu soleh mah sakar kedua nu katempong mah istri Kang Adum jeung istri Haji Oleh anu lain masa can nempo saloleh termasuk sim kuring oge ieu berarti dua urang eta nya teuing teh nu lain mah teh nyaho. Otak beda anak-anak ge nya saloleh gitu beda teuing teh nu lain mah teh nyaho. Tah kudu resep kana kitu teh. Nya isi urang ge saleh bener. Saya tahu ada katempong tak beda turunan ge nya. Nah urang mudah-mudahan katepan atuh ku sabab resep ngomongkeunana gitu kan resep atuh ngomongkeun ge nu karari ditu mah nya soleh teh soleh disebatna walaupun lain tukang ngawuruk tapi soleh teh kudu resep kalinya teh ciri jalma cinta ka Allah teh kitu bangabogaan ciri gitu. Oge waman ahabbahullahu ta'ala ahabba ma ahabba billahi ta'ala minal amali sholihat sasa jalma cinta ka jalma eta teh dipika cinta ku Allah mangka cirina jalma sok resep kana perkara anu dipika resep ku Allah nyata mah soleh. Oh urang mah alhamdulillah cinta ka ulama cinta ka jalmi anu soleh tapi kalakuan teh akur bohong teh. Jadi amal solehna eueuhan bohong berarti cinta ka Allah teh gitu. Jadi ciri jalma resep ka jalmi anu soleh ciri jalma resep cinta ka ulama eta teh ciri cinta ka Allah tapi bener apa henteu jeung kalakuanana. Lamun teu akur berarti bohong cintana.